kegiatan masing-masing. Saurang bapak anu sibuk jeung kasus-kasusna, saurang ibu anu hampir can pernah nyoba palabotan dapur, sabab bisa ngumpul jeung babaturan. Jeung saurang anak anu sigana mah leuwih resep jeung babaturanna. Di tempat gawe bapana. Di hiji imam. Bi, tadi mana coba Bi? Yang benar. Sudah kayak barang-barang di dapur terlalu kan? Mana main suka? Siapkan bahan-bahan pemasak. Ada selain. Siap anak. Halo Pak. Biasa Pak bulanan. Nya. Tidak aku mah harus kumpul teh pakai baju ieu sepatu anu bulan Ramadan. Oke Bapak diantos. Kita jauh tempat sekolah kumpulnya pada sudah. Sekolah marah kita kehilangan SC dan kebiasaan. Be, gorenganna be. Hiji dari mana kada haram, jangan sekolah sing bener. Kalau pakai kamarannya mah. Parah, ganti atau Oh, musuh kok bener kayak gue, enggak lagi. Si Unus kemana? Bapak marane oke. Unus mana? orang bisa. Cenah. Nanya si Unus kemana? Yunus ayah. Kemana bapak marane oke. Ari mana itu kok naon mana? Terus mana obat? Harus siap kurang lama juga.
pangalannya ki kok wis kuwi. Hai Pak. Capek nyaman duit. Bapaknya si ibu menuju ngobrol. Sekedap. Jangan Pak. Geraan ka dieu. Ini sudah masuk program pemain. Yo, tingali. Pak. Mungkin keluarga orang mau sih Pak. Keluarga geus lumut anak teh salah, masih dibelaan. Pak, kan enaknya anak orang bagi buat itu. Nya eta lumutna geus aya. Ini kumaha. Tapi geus bapak mah angkat tangan. Pusing banget. Tapi jari di arah Muhammad. Nanti orang tua yuk. Ayo. Ayo gerakeun. Ayo. Gerakeun baik. Tanding bola. Gede tanding manehna. Gede tanding. Ayo.